Allahumma salli ala nuril anwar. Kitab Nasaihul Ibadah Nasaihul Ibadah halaman 73 halaman 73 jajaran kalimat tiluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu jeung ari ucapan omongan bahasan asali satu anu katilu wal isruna jeung 20. Jadi bahasan anu ka-23 eta an ba'dil hukamai dicarioskeun ti sapalina pirang-pirang ahli hikmah. Naon nu dicarioskeunana tolabtu geus neangan kaula asarotan kana 10 minal kisoli tina pirang-pirang perkara bi asyarati mawani'a dina 10 pirang-pirang tempat ae mawadi'a tegasna 10 pirang-pirang tempat. Pawajadtuha mangka manggihan kaula mangka geus manggihan kaula kana itu asaru minal khisal ayil khisala tegasna kana pirang-pirang perkala al asyarata anu 10 fi asyaratin dina 10 ukhra anu sejen. Ayat fi asyaratin tegasna dina 10 ghairil asrati anu salian ti 10 allati anu tolab tuha geus neangan kaula kana itu asyarah lati. Kaiji tolab tu geus neangan kaula arif atakana kaluhuran darajat. Arif atad darajati tegasna kana kaluhuran pirang-pirang darajat pangkat. Fit takaburi nyaeta diteangan dina sifat takabur gumede. Wahwa jeung ari ngaran takabur teh eta ru'yatu qimatin nafsi ningali kana harga diri kana mahalna nyaeta diri kana mahalna diri kehebatan gitu kehebatan. Pawajadtu amang kamanggihan kaula kana itu rif'ah fit tawadu'i ternyata ayana teh dina tawadu dina rendah diri hanap asor. Wa huwa jeung ari ngaran tawadu kama sacara katerangan qala anu parantos ngadawuhkeun kana eta masa al Fudail Syekh Fudail radhiyallahu anhu eta antah doa DP ngarendahkeun anjeun lil haqqi kana hak lil haqi kana hak watan qada jeung turut anjeun antah doayen ngarendahkeun anjeun lil haqi kana hak watan qada jeung turut anjeun lahu kana hak watak balahu jeung narima anjeun kana hak mimman ti jalma qalahu anu geus ngomong eta si man kana eta hak. Wa talatu jeung geus neangan kaula al ibadata kana ibadah. Naon ayeuna mun teh maksudna ibadah teh aya goyatat ta'dimi. Nu dimaksud ibadah teh nyaeta kana puncakna ngagungkeun lillahi ka Gusti Allah. Bisolati dia teangan nyaeta ibadah teh dina salat. Pawajadtuha mangka manggihan kaula kana eta ibadah nu disebutkeun ibadah anu sabenerna teh nyaeta lolobana mah umumna mah lain dina nyaeta salatna lain al ibadah teh tapi pil waroi nyaeta aya dina waro kaapikan.
Qala parantos ngadawuh Ibrahim Adham Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu dawuhanana alwaramu ari apik teh eta tarku kulli subhatin ninggalkeun kana saban-saban anu subhat wa tarkul fudolati jeung ninggalkeun kana pirang-pirang leuwih. Wa talabtu jeung geus neangan kaula arrohata kana kangenahan dil qalbi kana hate wal badani jeung kana badan pilhisi diteangan ku kaula nyaeta dina kadademes dina sifat kadademes bi kasril hai ari lapad hirsun teh make kasraha ayil ijtihadi tegasna toh-tohan bebeakan kokomuan. Nah, nyak gitu sungguh-sungguh pitalabil amwali dina neangan pirang-pirang harta pawajatuha mangkamangihan kaula kana itu rohah bizuhdi ayana teh ternyata dina juhud. Naon ari juhud? Wahwa ari ngaran juhud teh nyata tarkud dinari ninggalkeun dinar wa dirhami jeung ninggalkeun dirham. Qalahu parantos ngadawuhkeun kana eta kaulsa Abdul Wahid bin Jaidin nyaeta Syekh Abdul Wahid bin Jaid radhiyallahu anhu. Dina bahasan anu ka 23 nyarit nu nyaritakeun nyaeta anu 10 pasang 10 pasang 10 masalah 10 masalah 10 bahasan 10 bahasan nyata didirek nyarioskeun tina sapalihna cariosan ulama-ulama ahli hikmah bahasa ayeuna meureunana ayeuna mun tama orang pandai orang bijak sehingga ayeuna mun tama salah satu nyaeta anu tenar kenging ayeuna mun tama gelar hakim hukama jamana hakimun hukama wali karimin wa bakhilin fuala. Jadi wajan fa'ilun sok dijamakeun kana fualau karimun kuromau hakimun hukamau. Jadi hukama teh pirang-pirang nyaeta ulama ahli hikmah. Anu populer nyaeta anu kenging hakim adalah Sayyidina Luqman Al-Hakim. Sayyidina Luqman Al-Hakim. Itu ayeuna mun tama orang salah satu nyaeta orang anu paling bijak masyhur. Anu mana sebahagian ulama nganyatakeun bahwa Sayyidina Luqman Al-Hakim nyata seorang nabi. Menurut ayeuna mun tama sebagian ulama Sayyidina Luqman Al-Hakim adalah sanes nabi tapi wali. Anu salah satu nanya eta kisahna anu tenar. Jadi ieu ketika ayeuna mun tama ngadidik nu janten putrana saurang mah jang urang jalan-jalan ya. Urang ayeuna mun tama jalan-jalan. Lajeng ayeuna mun tanyanak ayeuna mun sapi. Ari eta sapi teh ayeuna mun tama tong ditumpakan ayeuna mun tama jang tong ditumpakan tong tuh ayeuna mun ditumpakan. Ngaliwat ayeuna kana riungan jelema kecuas kawis jelema teh ayeuna mun tama weuh kanya. Mun ceuk urang matak naon ayeuna mun tama tumpakannya sapi teh. Nganggur ayeuna nya. Aya kalah ka ayeuna mun cabatur mangahaja ayeuna mun sapi teh ayeuna ditumpakan ari ayeuna kalah ka kalah ka saropa leumpah mun nya. Saura ayeuna mun teu Sulaiman Hakim tuh ngalikeun cenah jang jelema tah cenah. Jadi ayeuna mah sifat jelema gitu. Cenah jang ayeuna mun teu urang kieu we ayeuna mah sok ayeuna mun teu ujang naik. Ujang ayeuna naik. Ngariung deui kana riungan jelema.
budak aya namun takut tegablek ka kunyusnya ai kolot aya namun teu nunungtun aya aya budak nyengcle tinggal can ajang geus salah deui wae can aya urang tadi aya namun tas sapi ditungtun kuduaan salah ayeuna ujang ayeuna ditumpakeun ayeuna bapa ayeuna mun teu eta leumpang nungtun salahkeun deui wae turun jang bapa ayeuna naik yang naik ayeuna ngaliwat teh ayeuna kariwangan jelema budak kolot meni ayeuna tega nian kanu jadi budak ai budak ayeuna mun teu meleumpang ai kolot genah-genah yang teh ayeuna di luhur tadi teh sopan cenah ka budak ai genah-genah jadi kolot budak mah ayeuna tega cenah ayeuna jadi kolotnya ka budak tingali cenah jang geus salah deui wae cenah geus salah deui wae ayeuna ujang naik ka dieu ujang naik ka dieu taek ayeuna mun tang kuduaan ngaliwat nah ku teu garablek pikiran sakitu sapi hiji eta ditumpak kancing atuh aya kanyaah ayeuna ka sapi teh nya tuh jadi intina jadi sapanjang urang ayeuna ningali ayeuna sieun kitu sieun kieu da moal ayeuna mah dia moal boleh diomelein meusing ayeuna jadi urang teh moal bisa ngalangkah sama sekali lamun deuk leurat teret kana naon kana omelan ayeuna batur jadi satungtung urang ayeuna leurat teret kana ocehan batur urang moal kaur melangkah ieu moal sok urang meusing kumaha-kumaha ge ayeuna di kitu di kieu kabeh ieu bakal disalahkeun gitu mantap kudu kumaha lamun ayeuna ka pangeran lempeng we keun ayeuna kumaha-kumaha ge batur da meusing make cara kitu make cara di kitu di kieu oge bakal naon bakal ayeuna mun teh komplain bakal ayeuna mun teh ngomel bakal ngomel nah jadi artina nya teh teh eta di mana-mana orang dek lempong enak ka pangeran tong sok leurat teret cek batur kitu cek batur kieu da meusing ku urang dirobah oge banger bakal ayeuna disalahkeun meusing luah posisi oge jadi ambil ayeuna mun talangkah anu bener-bener hak terus ayeuna tempuh jalani ayeuna mun tam anu hak ayeuna mun tam heula cek ijtihad urang we ieu teh ayeuna aya dina hak tong leurat teret ka ditu ka dieu kasih kagigir dalam leurat kasih kagigir mah ku ieu disalahkeun kieu disalahkeun ku itu kitu disalahkeun ku ieu gitu ayeuna mun tam orang nyaeta anu sangat-sangat ayeuna mun teu bijaksana dina ucapanana dina sikap-sikapna dina keputusanana nah ieu nyaeta ba'dul ulama ngadawukeun kuring ripuh-ripuh capek-capek berusaha neangan anu 10 poin ieu nyaeta diteangan dina 10 cara neangan 10 kesuksesan ku 10 cara neangan 10 keagungan kehebatan dina 10 cara ternyata pawajat tuha fi asaratin meleset salah kaprah salah sasaran henteu tepat salah rasakeun ayeuna mun teu kurang rasakeun ayeuna mun teu kurang geranya rarasaan lamun urang ayeuna mun teu deuk sok-sokan rarasaan teh bakal luhur derajat bakal menang keagungan bakal menang penghargaan bakal menang nilai di mata orang dina penilaian teh lamun urang nyaeta erek sok-sokan takabur ayeuna mun teu kunaon takabur ku harta takabur ku ilmu takabur ku ibadah takabur ayeuna ku yuh aing turunan yuh aing ayeuna bisa anu yuh aing ayeuna mun teu getol anu dan sebagainya rarasaan teh kikituan teh rek jadi luhur darajat teh gitu rek jadi luhur darajat teh ternyata meleset jadi takabur ru'yatu qimatin nafsi jadi ningali kana diri teh aing teh aya leuwih nilai aing teh ti batur so ayeuna mun tamah turunan wali turunan ulama
mandang ayeuna mun teu merendah ka batur kanu lain turunan ulama kanu lain turunan wali atawa ayeuna mun teu aya turunan ningrat darah biru rarasaan ayeuna mun teu kanu lain turunan ningrat mah ayeuna orang hina ieu turunan embah gitu ayeuna mun teu ieu turunan eyang jeung ayeuna turunan mama anu jeung sajaba-sajabana jeung sajaba-sajabana ya. Pawajatuha ternyata ayana kaagungan ayana kaluhuran darajat mah lain ku takabur tapi kunaon kutawadu. Jadi akang sok ayeuna mun teu sok biasa adab ayeuna cikalama dipake ka Banjar diheureuikeun ku urang Banjar mah saking alimna itu saking ayeuna mun teu alimna saking alimna. Jadi lamun ayeuna mun teu ka para putra ayeuna mun teu mah nyebat urang aden teh kalah ka den naon den oco dan dotlo cenah diheureuikeun saking alimna itu. Saking alim ayeuna mun teu dihormat diagung-agung gitu kumaha kenyataanna nu kitu beuki seungit beuki seungit ayeuna ka itu kadang ayeuna mun teh dah boh ayeuna dina kehormatan boh dina ayeuna nama gitu da kerajaan Banjar mah lamun ayeuna mun teh di lembur bade kana masamoan gitu teh aya ginding-ginding atunya biasa ya saking alimna saking alim diagung-agungna gitu saking alimna diagung-agungna yang biasa ya namun tengah aja tiga kabaturan gitu saking alim ayeuna mun tama di luhur-luhurna diagung-agungna gitu katawaduanana luar biasa nya katinggal ayeuna mun tak katawis dohir batina gitu da batin mata apal gitu ngan eta ayeuna mun teu katawis pisan jeung katawisna teh nyaeta di mana-mana aya nu ngarendahkeun di mana-mana aya nu ngahinakeun teh aya kesanaon-naon Banjar mah gitu aya nu ngaleceh aya nu mun teh eta teh da kang ngalaman ke aya nu mun teh kieu ngalaman ke ningali kieu eta pan ari di Ciamis dari Cimari teh eta teh nu ngayakeun rutinan teh bos sapi atuh bos sapi eta dikeresakeun duka nguji duka kumaha lu maknya ajengan senior atuh ayeuna dijemput ke nabok atuh mun santri mah aya wajarnya ai pengersa ajan mood eta panjana seniorna gitu nangkel we dina eta bok dibukakeun ai getan pernah ayeuna mun sama di jemput ayeuna kudu kitu cek urang teh gitu harita ayeuna katidak-tidak eta teh ajengan santri senior wungkul ayeuna mah mama we dipayun gitu teh ayeuna bok kana dibukakeun eta ciga ayeuna teh bingah we teh aya katingali kerut ayeuna teh kecewa gitu ayeuna eta bunga we seserian aja nangkel gitu wah aing di dieu euy ajengan senior masyaallah ayeuna mun tabarakallah luar biasa eta lalu cu ayeuna jangan eta teh ayeuna mun teh jero teh cenah ngaduh itu teh ciga urang kali we saking bersih ayeuna mana enjoy we keun eta ayeuna mun teh bok mah leung ieu mah dijemput paranti nyanak paranti mawa sapi gitu kata dua tah ayeuna tadi mah aya bok hejo kene kat ngali saya hejo biru tah bokna teh aya tah mah hideung paranti narik sapi pan tanda sapi luhur eta make pagar eta na teh tah hiji waktu mah dijemputna teh ku eta da cigana musing deuk niat oge cigana lumbak saurang naon alasan eta sudi teh ini masyaallah tapi kumaha ayeuna kumaha bah uci mah lamun tos nyadoskeun Banjar teh saking antikna eta ayeuna mah Banjar katawaduanana kata beda jeung urang geuningan ayeuna mun teh urang tiba baragek oge yeuh aing turunan mama yeuh aing turunan wali yeuh turunan ayeuna ajengan yeuh aing turunan pasanten ayeuna mun teh mah anu naon-naonan gitu teu kaamuan da poe lain di dinya teh da boga ayeuna mun teu ningali kana diri aing ayeuna mun teh mah
oh da ayeuna mun baheula teh di rumah santen ajengan baheula teh di ayeuna di kolot kuring gitu. Berarti kuring oge eta mah ngaranna nya disebutna teh kahiuman bangkong. Ngaranna teh kahiuman bangkong. Naon ari tawadu? Mana tawadu anu aslina jeung anu realna gitu. Tawadu anu realna ieu mah tawadu. Lain ayeuna mun tamaku bahasa sok sanaon ayeuna bahasa oge nyaeta naon? Salah satu nyaeta bentuk katawaduan. Lain ayeuna mun takuraga sanajan ayeuna raga oge asok ayeuna mun kadang-kadang nyaeta teu. Jadi tanda ayeuna katawaduan. Tapi tawadu anu sabenerna mah sabalikna takabur. Ai takabur mah nyaeta ayeuna mun tamak raddul haq. Jadi ayeuna mun tamak tidak nerima kana kebenaran, menolak kana kebenaran. Tah ari tawadu mah nyaeta DP teh ningali teh lain ningali ayeuna kasih A kasih B, lain ningali kanu loba duit, lain ningali kasih fakir, lain ningali ka santri satepak, lain ningali ka ajengan, lain ningali ka budak, lain ningali ka kolot, lain ningali ka awe, lain ningali ka lalaki. Nu ditingali teh tunduk teh kana naon? Kana kebenaranana. Kana kebenaranana. Tah di dieu urang diajar lamun ayeuna mun tamu urang dek tawado gitu dengekeun heula budak lamun ngomong karena budak teh pancok dianggap rendah ku urang dengekeun heula engke lamun urang ayeuna mun tama erek ngikutina dek menerima narek tundukna kana kebenaran kadang-kadang budak oge ngomongna teh bener ngan urang kapiheulaan ku naon ku ego ku kasombongan jadi we ditolak we padahal ayeuna siapa tahu jadi lamun geus ayeuna mun tamah nganggap rendah ayeuna ka batur mah moal ayeuna bisa menerima ieu kana kebenaran jadi kapiheulaan ku ningali rendah teh ku nganggap rendah teh ku nganggap rendah teh tak aya mah pangrasa ajengan tamakan mah soal pajaan tamakan mah jadi emang aja saat teh duka cenah ayeuna da ajengan mah lamun aya masalah teh kan ieu cenah ayeuna ya akang rek nanyakeun teu kaharti aya lamun murid mah aya ka guru nya pantas nanyakeun ieu mah guru pangrasa ajan tamakan kitu cenah eta teu izin gitu teu gengsi gitu ajenganna pan ajenganna mah ajenganna sesepuhna tapi di mana-mana ayeuna mun tanaroskeun ka santri anu himeng-himeng teh teu pameng jadi ketika engke muncul kebenaran kajian ti santri di jamaah diterima. Abuya yang sepuh Allah ya rahmu. Kitu pisan. Jadi anjeunna mah di mana-mana anu rada himeng-himeng teh kasaha we naroskeun teh. Rek ayeuna mun teh mah kaajengan geus pueuh deui kaajengan mah. Rek ka putra, rek ka mantu, rek ka tamu gitu naroskeun teh. Lain ayeuna mun teh mari anu ayeuna naonnya hartina. Emun ayeuna mun teu akang. Nah, ai pamajikan teh saat ayeuna mun teu ngaranna Siti Musarofah, Siti Masrifah. Ai Masrifah naonnya cenah eta. Masdar mim gitu cenah eta. Bener gitu eta masdar mim kitu saraya we ya. Atuh ulah ka masdarkeun cenah atuh ayeuna mun teu Musarofah. Jadi diganti teh eta. Ngobrol kieu gitu ngobrol kieu eta atuh kana eta cenah teu-teuna cenah Masrifah mah Musarofah ganti we eta ayeuna mun teu mari tasawuf ya cenah jimat teu boya gitu Musarofah kitu tah orang-orang anu tawadu teh kumaha beuki haru beuki naik tapi nu tadi dek ugal-ugalan gitu dek nembongkeun ayeuna mun tana dek ku pakaian mah rek ku gaya mah rek ayeuna mun tak kulaga mah enggan catetan da ieu tas aya dina dawuhan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man
rafa'a man rafa'a wada'ahullah sing saning jelema anu ngarasa luhur dirina wada'ahu didedetkeun dikahanapkeun ku Allah Subhanahu wa taala wada'ahullah tapi man tawadoa lillah rafa'ahullah lamun jelema mah lamun ayeuna mun tama ieu rasa pangna pangdorakana pangredahna panghinana pangtebogana pangloba dosana ayeuna panglalauran jeung sajaba-sajabana teu rumasa ayeuna mun teu mah eta mah kolot ayeuna mun teu agung mah kuring mah da ayeuna mun teu mah kieu terus rasa-rasa di dinya direndahkeun dihanapkeun rafa'ullah diangkat ayeuna ka Allah Subhanahu wa taala diangkat ayeuna mun teu kelasna darajatna pamorna ku Allah Subhanahu wa taala taya ge pan ayeuna mun tama di dieu teh cenah ayeuna aya dina munan urang teh aya hiji malaikat anu ditugas ke Allah Subhanahu wa taala khusus nyata tingalikeun cenah ayeuna mun rasa ayeuna mun tama urang rendah rasa ayeuna mun tama hina rasa ayeuna mun tama hanap gitu rasa urang teh ayeuna mun tama panggorengna ti batur rasa urang teh sehingga ayeuna mun tama gampang menerima kana hak kana kebenaran kedua malaikat eta dijungjungkeun nyaeta jadi simbol kana luhurna derajat diangkat teh tapi lamun ayeuna mun teh perasaanana aing pangna dadetkeun cenah huluna teh ku malaikat teh sia gitu lamun ayeuna mun lamun rasana tawadu jungjungkeun gitu malaikat anu ditugas dina munan eta teh jadi lamun hayang luhur darajat teh lain ku sifat sok-sokan lain ku sifat ego-egoan tapi nyata ku sifat tawadu merendahkan diri anu mana tawadu teh saur Syekh Fudel radhiyallahu an antahdo alil haqi menunduk merendah ayeuna mun tah kana kebenaran teh kajian ayeuna bijilna tisa kajian bijilna di mana-mana ini suatu kebenaran cepat menerima cepat tunduk cepat ngikut cepat ayeuna mun teh ngikut nah jadi ayeuna mun sabalikna teh eta jelema kamari sore mana gaya mun teh nyaho modalna geus kikituan mah pasantren lagi jeung sajabana kan da kebenaran mah aya paranti alatna ieu tah hiji ayeuna ieu kadua ayeuna mun teu mah ieu moal ayeuna salah kebenaran mah hak jeung batal moal gitu aya ieu gitu ngan di mana-mana ayeuna mun tama ditolak ku katakaburan teh maka teu mampu ieu ayeuna mun teu menerima kana hak si ati ayeuna mun teu urang jeung pikiran urang tawadu watajalasu sok ayeuna mun teu maneh sing ayeuna mun teu tarawadu sok maneh sing ayeuna mun teu tajalasu jeung sing dek ruang al fuqara engke maneh ku Allah dek diluhurkeun dek digedekeun ku Allah dek jadi jelema gede dek jadi jelema ayeuna luhur kadua kuring neangan anu menang nilai ibadah intina ibadah nyata goyatu takdim lillah jadi ibadah teh atuh ayeuna mun tama lain ngan sakadar awak lain ngan sakadar ayeuna sungut lain tapi nu disebutkeun ibadah teh nyata tina modal takdim bahwa orang pangna kieu teh awak teh ngagungkeun kana parentahan Gusti Allah gitu lain init ayeuna mun teh gegeleungan kawas ke bawah ku angin aya dina ati takdimna kana parentahan Allah kana parentahan Rasul ibadah teh ngaji oge aya gegeleungan ayeuna awak ke bawah ku angin mah ayeuna mun teh jadi ibadah taklim ieu teh parentah utlubul ilma agungkeun parentahan eta kita
abdi teh pangna init ka ditu init ka dieu teh geudig ka ditu geudig ka dieu ngagungkeun parentan Allah parentan Rasul ku abdi bade diestokeun pisolati aya rarasaan teh nyaeta ayeuna mun teu dina naon dina salat cik kurang akurkeun kade ulah ayeuna mun teu getol salat sunat teh ngadak-ngadak eureun lain jadi salatna tujuanana takdim ka Gusti Allah ngagungkeun ka Gusti Allah ternyata anu sabener-benerna nu jadi ibadah mah lain di dinya ieu teh jadi dina naon dina ayeuna muwaro jadi hartina moal beunang keagungan kanikmatan kaladatan kehebatan salat itu salat ieu nyaeta ketika ieu teu aya sifat kawaroan teu aya sifat kawaroan pek ayeuna rarasakeun tong kabatur ayeuna mun teh ka urang we urang ayeuna mun teh salat itu salat ieu salat itu salat ieu sagala ayeuna dipapay ayeuna mun teh itu ai kana barang hakan jorok gerasakeun ai ka barang hakan ayeuna jorok barang dahar ayeuna mun teh make tuluy ayeuna mun teh usaha ya nu penting hasil we nu penting batian we nu penting gede we gajihna nu penting asal ngeunah we dahar pek ayeuna rasakeun salat bari kitu kaayaanana botrok itu jorok itu barang dahar jorok jama aja ngomong jorok tuh ayeuna mun teh mah make jorok usaha ayeuna mun teh mah jorok moal ayeuna mun teh aya nilai ibadah moal aya nilai ibadah moal aya nilai ibadah watarkul fudolat nyaeta jeung ari ayeuna mun tawaro teh hiji ninggalkeun anu subhat geus puguh anu haram kadua nyaeta ninggalkeun berlebih-lebihan kadua ninggalkeun berlebih-lebihan dina naon dina dahar dina pake dina ngomong dina ningali dina toh nya ngaran-ngaran ayeuna mun teh berlebih jadi lamun ayeuna mun teh sagala rupa boh dahar boh ayeuna mun teh make boh ngomong nyaeta bi qadril hajat mangkalamun di atas di luar kebutuhan ngaranna fudul mangka nu disebutkeun ayeuna apik teh naon tinggalkeun anu ayeuna mun teu butuh teu manfaat eta waro sehingga dina dawuh Anjung Junan nyaeta min husni islamil mar'i tarkuma la yakni tina sebagian anu sempurna keislaman seseorang jadi Islamna disebutkan Islam sempurna di mana-mana geus bisa tarkuma la yakni ninggalkeun sakur anu tidak ada guna tidak ada manfaat rek ngobrol rek ayeuna mun teh dahar rek nginum setiap anu tidak ada ayeuna mun teh manfaat nyaeta tinggalkeun eta waro lain masalah haram eta lain masalah makruh jadi masalah fudul padahal fudulat mah aya dina mubah padahal aya dina fudul mah aya dina mubah ngan lamun teu manfaatna ditinggalkeun eta waro teh kitu waro teh ya hese karasa we engke teh ayeuna bakal karasa ladatna nikmatna amisna naon pengabdian ka Allah rek maca Quran bakal beda rasana maca Quran lamun jelema anu sifatna kitu tarkus subhat tuluy ninggalkeun ayeuna berlebih-lebihan aya efek positif gitu mun salat engke bakal aya rasa-rasa ayeuna mun teh anu positif mun ngaji gitu tapi lamun teu bisa ninggalkeun ieu mah geus ngadekul sagala oge ayeuna rasaan rasaan ngara ya teh kepaksa bari aya ladat ayeuna mun teh nikmat ngaudian ka Allah teh rifu we namun teu aya
bari tararun bari tararafe aya namun sama eta di mana-mana geus bisa apik ngoro mah kapangi ladatna ibadah teh rek ibadah naon wae oge. Jadi lain dina hakikatna salatna aya salat bari botrok mah eta tadi ya rasaan geuning urang karasa ai ulama teh ai salat teh boh dikir geuning beuki ditu teh kalah ka beuki anteng beuki lila teh gitu mun dikir mun salat sok urang ai beuki lila aya nu beuki anteng beuki ribuh lain gitu ngaji gitu ayeuna gitu da dililaan lain dililaan teh lain ayeuna mun teh beuki geunah lain beuki husu beuki ladat lain beuki nikmat lain ribu anu aya ngara balik aya tuluh ayeuna da teu naon gitu tah rasakeunana di dinya we di mana-mana urang ayeuna mun teh dina ibadah beuki lila teh gini cegah sepak bola gitu jadi sok aya pemanasan lah jadi beuki semangat gitu ayo urang mah dihaneutan teh gitu tadi geus capek aya namun teh mah andai kata aya teh ngapalkeun gitu tempo dipake geus capek tadi nah capek saeutik lain beuki seger gitu lain beuki seger aduh ya tehnya ya naon teu rumasa bisa moal tudang tuding disungkasang ka kabatur ka pribadi botrok pisan ya teh dina sagala botrok mata hese neangan kanikmatan dina ibadah ku ibadah itu ku ibadah ieu ya can karasa ngeunah na karek maksakeun we karek maksakeun can karasa ngeunah gitu tah. Saterusna nu katilu wa talabtur rohata kuring neangan kesenangan hayang menang kesenangan hate hayang menang kesenangan awak ku kuring diteangan ya tadi naon dina kadada masmuk mak dina neangan ayeuna hayang loba duit ngarah senang hayang ayeuna loba duit ngarah ayeuna senang rarasaan teh kasenangan teh nyaeta dina loba duit gitulah gitu aya sugan teh nyaeta kesenangan teh dina loba duit cigana loba duit ayeuna saret tibra gitu tuluy ayeuna mun teh salat husuk gitu bayangan urang ya tuluy ayeuna lamun ngaji mudahan ayeuna mun teh jongjon dina loba duit mah cigahna gitu aing ayeuna mun teh mah deuk neangan duit sing loba ngarah ayeuna jongjon ngaji ngarah ayeuna genah ayeuna mun teh salat ngarah ayeuna mun teh ieu dahar ayeuna mun teh cukup hate ayeuna mun teh tentrem dagdig loba we ayeuna duitna teh moal kapanggih kasenangan da lain di dinya ayeuna mun teh kasenangan tong sok kabobodok teh nyo kasamaran tingali nu ngaji mah moal ayeuna kabobodok teh nyo kasamaran tingali mobilna geuleung imahna mentereng tuluy ayeuna mun teh usahana di ditu di dieu da geus dibejaan ku ulama yakin keneh ka ulama moal ayeuna mun teh meunang kasenangan tina loba duit bisa ayeuna macam-macam percaya mah ayeuna mun teh sok apa ya bisa ayeuna masih kena ragu kene masuk ayeuna papayan sate ayeuna mun teh mah teu nyaritakeun teh ka urang da sieun dilelewe ka urang da sieun ayeuna dilelewe macam urang teh mata ke ayeuna kudu daek ngaji tah sieun dikitukeun gitu mata ka ayeuna teh daun teh curhat ka urang tapi meusing disumput-sumput oge naon ketika ayeuna mun teh kada masmuk mak ayeuna mun tanangan duit ka ditu ka dieu ka teu pasti kesenangan moal meunang kesenangan awak teu kaur tingali ayeuna mun teh mah ari ieu aya sakalian init-initan jeung nu kitu urang mah lamun init-initan ka hee segenahnya HP 2 ding eta teu eureun ti dieu ke kamijahan ai 5.000 urang mah nasare ayeuna
ya ada meureun eta teh sare meureun gitu masing aya nu masing cicing oge gitu da eta teh sare aya nu geus capek meureun anu sakalian aya nit-nitan aya nu teh jeung aya nu mun teh jeung bos gitu ribut centengan orang mah init-initan kan dipakai sama kesempatan HS gitu aya nu mun teh mobil ieu oh kan tadi ayeuna meh init di imah meureun ayeuna geus ripo eta teh ayeuna mun teu mikiran itu mikiran ieu ayeuna diganggu itu can ayeuna mun teu ieu anu nyokot barang can mayar can ayeuna mun teu barang ayeuna mun tukang barang teh mah can ayeuna mun teu kabayar kaluar kanu ayeuna mun teu nyimpen barang eta bangsa ayeuna pengusaha macam material anu kitu teh dengan ayeuna metak boga hutang ayeuna 3 juta 4 juta udag-udag teh heuda atuh ayeuna manehna geus sarua di udag-udag da teu tibrat teh ayeuna mun teu geunah eta teh ayeuna hatena pawajatuha jadi hayang menang kesenangan mah hate hayang senang awak hayang rine hayang leureuh pijuh di tinggalkeun ayeuna mun tak karesepna geura tinggalkeun nu ayeuna karesepna tinggalkeun karesep kana duitna tinggalkeun karesep kana mobilna tinggalkeun karesep kan bae aya boga mobil boga duit mah kitu ngan karesepna tinggalkeun ngan kahayangna tinggalkeun ngan kamemetna tinggalkeun itu cenah ayeuna mun teh tadi aya nu mau ayeuna mau kekeun mah anu mau sare mah sare kagok keur sare dan naon apa ada aya nu nonton teh aya aja nyokot pae jangan deui tapi coba lamun ayeuna mun teh anu kadadem sakanu mak boro-boro ayeuna leungit mobil nu alus ayeuna mun teh hiji bari ayeuna balatak keneh bet ayeuna mun teh leungit duit sare 100.000 200.000 oge mata kitu ge eta teh ayeuna mun teh mah hariwangna gede kasieuna ka hariwangna kamelangna kaleungitan ayeuna mun teh barang-barang nyadiakeun satpam tuluy digembok can ayeuna mun teh dibantuan ku anjing ayeuna mun teh mah eta keur ngajaga eta sagala ayeuna mun teh mah lain kitu ayeuna mun teh mah naon kukut sifat juhud bangun ayeuna mun teh sifat juhudna ayeuna di urang nyaeta teu ngait karesepna teu ngait kacintaanana nyaeta kana naon kana dunya salah satu dunya teh nyaeta dirham dinar alias ayeuna mun teh ka duit gitu duit teu boga duit bae ayeuna mun teu boga duit neangan wae teu boga we kan bae ari itu biayaanan keun biayaanan naon meureunna ayeuna mun teu kabayar itu cokot we teu kabayar mah pek wae imah teu kabayar cek cokot aya itu ayeuna listrik teu kabayar cabut teh pek wae sare mah sare neangan teh hasil wae geus ada sakitu buktina gitu sakitu ayeuna buktina coba ayeuna mun teh mah mun eueuh mun ieu sifat kadedemes mun eueuh mun gagalna mun teh hasilna kecewana teh lain ayeuna lalauna lain meus-meusan lain kecewana ketika mikahayang kana hiji perkara tuluy maneh hati laksana kecewa luar ayeuna mun teh mah biasa teu daek dahar teu daek minum hese ayeuna mun teh mah sare urang ayeuna jeung peuting tapi ka ayeuna tina hate tapi ka poho mani acan tapi ka ayeuna mun tapi ka ayeuna mun teh mah caludi ayeuna mun teh mah awak oge baju oge boroh ayeuna mun teh mah eta ripuh awak ripuh ayeuna mun teh mah hate jadi masalahna lain ayeuna mun teh dina masalah kasabna masalah neanganna lain dina masalah ayeuna mun teh mah hatena ulah sok bebeakan mok kadedemes tapi ka ayeuna bener-bener usaha karena hayang hasilna eta amoal teh ayeuna mun teh duit teh
aya ayam mah sok wae gitu aya ayam. Jadi itu aya namun tama anu paling eta mah anu paling ayeuna logis mah juhud mah naon aya jeung eueuh sarua hate teh kitu. Mun aya namun teu sok aya leuwih urang acan can juhud gitu. Eueuh kamu sok rungsing can jauh keneh gitu. Jadi aya jeung eueuna naon stabil eta salat-salat, tempo ngaji-ngaji, tempo ibadah-ibadah, tempo kewajiban itu jalankan, tempo kewajiban ieu, tempo istirahat. Aya jeung eueuh teh kitu. Jadi iyalah. Jadi aya namun teu mahartikeun sifat juhud tuluy ku urang aya namun tama dipake ya sifat juhud dipelihara aya namun sifat juhud geus. Jadi aya namun tama darajat aya ti pangeran kasenangan ayeuna awak kasenangan hate beunang aya namun teu kuno kitu lain dina nyaeta loba harta lain dina mok neangan aya namun tama harta kaditu kadieu sok dari programa aya namun tama nu pak aya namun tama dinaon dikerjain ayeuna kuno kitu mah mesin ngaji oge atuh aya cara rapehat teh atuh cara rapehat teh borah aya namun tama fokus urang kana ajian borah aya namun teu fokus urang hayang ngahartikeun kamu hayang ngamalkeun batinitna ge ya teh bareurat awak teh gitu awak bareurat bating can mani-mani acan tuluy aya namun teh hatena rarudat pikiranna gujut gitu ari aya namun teu ngaji kudu naon kudu awak aya namun teh otak teh merlang gitu kudu hate aya namun teh kudu tenang awak kudu ayeuna reksik kudu bersih gitu hari itu sabalikna dipermasalahkeun ayeuna ku masalah naon ku masalah ayeuna dunya teh wa talabun nurul qalbi fi sholatin nahar jahron fawajadtuha fi sholatil laili sirran wallahu a'lam bissawab.